Yan, kumahanya carana hayang ambeh si Tina bisa ngamaafkan kami. Boro-boro meresolusi kemana, Rin? Di mah aing ge masalah mana pabalatak. Pusing aing ge. Apa Dian, Mbak? Aduh Aing ge. Teh Yuyus mau kemana? Buru-buru amat teh. Uju di kamari urang teh neangan bae si Ririn, awas bae lamun katimu mah cuang di. Yuyus, saya juga udah 2 hari gak ketemu sama Ririn. Mungkin takut dicariin sama Teh Yuyus, jadi sembunyi aja di rumah si Ririn tuh. Nyantosnya tanjil lamun patepang jeung Ririn wartosan Yuyus. Iya. Mau Bang Ayatina, kami rek minta maaf po. Oh, sok ayeuna ulah dililakun. Tina, kami minta maaf. Patepang jeung Ririn ngabetekeun pisan. Rin, udah kayaknya lalaki mau itu. Aduh, ohnya. Tina. Nah. Ah, kamu lagi hayang nurutan. Tina. Nah. Padahal mau tong nurutan. Kayak gitu nah. Goreng, gember. Apa tuh? Tina, antosan. Rek naon deui? Tina, keheula. Abi rek ngajelaskeun. Rek ngajelaskeun naon deui? Tos lah tina masih sibuk. Tina teh sibuk ka mana gitu? Bade nenangkeun hati sareng pikiran Ka mana gitu nenangkeun hati dan pikiran teh? ka tempat wisata Jati Gede. Uihna jalan Surug Cipeuteui. Yeuh pami masalah hate. Deu kenging sok dianggap heureuy. Ada mah kitu atunya. Anggar beri tahu padahal nama teu ngeunaheun eta teh. Padian, dadago. Teteh terang teu Yuyus di mana? Dek naroskeun informasi teh. Oh, perasaan nggak lagi hujan. Ini air apa ya yang kena ke wajah? Kok kaget teh ieu mau ukur tinu os. Terus abis makan apa beli bau? Os ngadahar babatang berit. Om Ius nyariin Teh Yuyus emangnya mau apa? Urang teh milarian Teh Yuyus teh rek nanyakeun informasi bahwa si Ririn teh geus dicarekan acan ku Teh Yuyus teh. Urang mah sakitu teh. Nempon teh sebenarnya. Ih, Om Ius jangan gitu ke temen teh dosa. Itu teh termasuk dosa gibah. Tahu gak Om dosa gibah itu seperti apa? Tuh, gitu kumaha. Ketahuilah dosa gibah itu Haram kita menggunjing dan termasuk dosa besar. Ia telah daftar untuk masuk neraka terdalam. Demi Allah, lebih cepat merusak seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku sebagai ahlul haq dan ahlul iman. Ternyata ia melakukan perbuatan ghibah, sedangkan ia mengetahui akibat buruk perbuatan tersebut. Firman Allah mengingatkan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Dan kalau ternyata yang kamu omongkan itu tidak ada, maka engkau telah memfitnah. Dua-duanya adalah dosa besar. Aduh, dosa nanti serem pisan teteh. Ini hanjakal terus ngagosip teh. Makanya Om, jangan suka gibah, dosanya berat. Aduh, mana hanjakal terus ngagosip teh. Tapi kajen lah sekali deh mah. Kacakan. Teteh, mau kemana? Mau pulang, Teh Yuyus mau kemana? Oh, nya Sami, ke Badewi, nyantuk bahi bareng yuk. Ayo. Lah, cewek-cewek mau pada kemana nih? Badewi, Atanjil. Iya, sekarang mah jangan sering-sering main di luar, lagi musim hujan teh. Iya, Atanjil, makanya sekarang mau pulang. Teh, saya mau nanya, hujan turunnya dari mana ya teh? Apa langitnya bocor? Tanjil nggak tahu ya hujan turunnya dari mana. Teh Yuyus, coba jelasin. Dari mana turunnya hujan? Dari langit turun ke bumi. Bila mana hubungan tidak ada kepastian, katakan pamit dan tinggalkan. Kita tak bersama lagi. Ku bahagia sempat memilikimu. Oh, ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba ku hiraukan, ku malah tambah sayang. Engkau yang ku rindukan kini dimilik orang. Meski kau telah menghilang, ku di sini kan. Pak Dian, Siti Nana hanya masih resek kene ngemaafkan kami teh. Mas Rino, kayak aing mende mah pikiran aing senang, kayak aing nyangan solusi. Kira-kira si Tina bisa ngemaafkan mana teh Rino? Ayo. Aing sabar bel. Kebetulan Rin, saya ketemu kamu. Tadi Teh Yuyus nyariin kamu. Lah, Yuyus nanya ke dek kami ho. Aduh, Pak Dian, kira-kira dek nanya. Buah-buah bogoh dek kaminya. Nyau kami mah. Teh naon kami mah teu ilu-ilu kami borong teuing ka arepna. Gitu Iraha tadi nanya ke Iraha. Tapi kayaknya mah Teh Yuyus mau marahin kamu. Tuh, nya Rin cek kami ge maneh metong KGR. Mana kamu ka mana itu teh Yuyus teh? Lah, ai gitu kami bukan salah naon ka Yuyus. Ya, jangan-jangan Teh Yuyus tuh mau marahin kamu tuh gara-gara kamu nyakitin Teh Tina. Kan Teh Yuyus tuh sahabatnya Teh Tina dari kecil, kayak Upin Ipin. Lah, Pak Dian. Ai Yuyus jeung Tina ieu jiga Upin Ipin. Urang meureun jiga Nobita jeung Doraemon. Baling-baling bambu. Lah, aku sayang sekali Doraemon. Begitu. Aduh, Pak Dian. Masalah hiji bagai can kelarnya. Terus datang di masalah. Oh, sabarnya Rin, arana ge kahirupana pasti aya bae ujian atuh. Ya udah Rin, saya cuma mau nyampein itu aja ya. Saya mau pulang, mau istirahat, bobo siang. Bokeng, siapa? Demenan banget ulin jeung Padian.
Padian mah jelema teh miradukeun. Jel, Padian. Ulah sok pasarea teuing jeung babaturan teh. Bisi jauh mah orang teh, jauh mah. Wayahna bae nya. Aing teh bisa ngampurakeun Padian. Soalna ayeuna aing masih ditahankan ku Bapak si Tanjil. Aing asa jadi buronan di lembur sarangan. Padian. Urang aing mah. Si Jeli paleur mana sakumaha nya. Urang ulah deket-deket si Jeli pokona mah nya. Bisi kopok celina urang. Kata juga mana sih ngacar sautik. Saya tinggal kembali. Ayo. Wah, enak dulu. Nah, dewek ka dulu. Sok. Aduh, Bapak si Tanjil. Aing kudu nyamun nih ya mah. Aduh. Si Jeli lagi ngapain ya? Saya mau kagetin ah. Ayo. Padian. Aya naon? Itu si Tanjil nyenghap. Jantungna bisi coplok deui. Ayo kambuh deui jigana. Jeli. Si Tanjil dikumahakeun. Awas ku aing si Tanjil nanah deui, bojakeun ka bapana ku aing. Tuh, tungtung nama aing beradukeun deui. Yes, mah. Lain salah aing, si Tanjil lah bae. Ngarawaskeun aing teu naon si Tanjil anu rewas. Geus balik aing. Aduh, Padian. Si Tanjil dikumahakeun ieu. Nyaho aing nuk dibawa ke rumah sakit dah. Aing teh buka duit. Jil, teu eling. Padian. Teu eling-eling si Tanjil teh. Balik bae ya. Geus nempuhan. Geus nempuhkeun yuk balik. Balik lah. Tinggalkeun ayo. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba Udah ya nangkep tinggi Jeli. Oi. Ayo kuat. Ririn tak oke. Ririn. Oke. Kuat gagal terus. Tuh, gitu kumaha. Aduh, itu teh manis serak. Padian. Tina euy. Mumpung aya Tina, kami minta maaf. La ilaha illallah. Dosa nanti serem pisan teh. Serem. Kami tuh ngegosip teh. Serem ini aja.